Halo Baraya Sadayana, tepang deui sareng Sujang dan Ami. siapnya pokok nama ayeuna kontena teh urang ngorek-ngorek seputar kehidupan si Amihnya. Pokok nama si Amih mah kan kehidupan teh loba pikasirieun, loba bodor, loba nu tidak terduga jeung teu kapikiran we sabener namanya gitunya kok nepikeun ka bisa gitunya gitu tah seperti itu. Pokok nama hayang apa caritana Ami mah saruge encan geus seserian ih mun hayang apa caritana Jadi kumaha? nya kayak lah pokoknya mah tonton terus videona dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Share-nya meh loba nu nonton ke. Siap, der. Ya, terus kumaha? Ayeuna teh erek ngawawancara zaman Ami baheula teh keur Ami mah nu loba pikasieun teh kerja mana bobogohan. Masalahna bobogohan. Bobogohan. Oh. Kan Ami mah loba carita jeung anu kumaha nya aplikasieun we. Sok aya nu mana heula. Ami rek carita nu mana heula nya erek anu SMP anu ditaksir ke SMP ayeuna panggih deui. Eta terus aya deui carita Amih teh anu kela ari Amih teh ari anu jeung si Aidam teh eta lain anu SMA eta oh eta mah SMA ari anu jeung boga ari Amih keur zaman sakola PKL jeung adi nu boga eta PK Amih nu boga anu boga perusahaan. nu boga perusahaanna Nya eta. Oh eta si eta Kudu eta caritakeun. nya kabeh we rek sok erek sabaraha belas menit erek sabaraha puluh menit ge sok we ngabatuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin si ganu imtihan. Arek macakeun itu teh gini amin. Nadoman. Nadoman. Ayeuna sim kuring diwawancara ku Sujang cenanya kedah ngedalkeun ngaburalukeun ngabudalkeun Nya. ngaburalu. Ngabulalu mah siga. Jika beteug di bulalu. Bulalu. Ngabudalkeun cenanya tentang bobogohan masa percintaan dulu gitu nya. Iya, sok. Tah ayeuna Amin ya sari dulu. Ami mah hayang kieu geura Ami hayang ieu gold. Ieu gelang. Pokoknya mah emas we kabeh. Ami mun sok hayang sok inul. Semua anak emas. Ami ni bling-bling yang katingali bling-bling Ami mah. Tak ayeuna Nah, ayeuna mah saya SMP-nya, masa SMP. Tapi jang ieu teh apal carita ieu teh kulantaran ayeuna panggih deui. Panggil deui nya. Jadi baheula mah ami teh teu apal manehna berat dah. Jadi baheula teh teu apal manehna teh naksir ka urang, bogoh ka urang ke masa SMP dong gitu nya. Apal udah tanya pertama pisan kan masa orientasi. Nya. Da anak guru nya sok di wilayah gini sok taramiluan orientasi baheula mah. Juk langsung sup we. Samobil teh jeung anjeunna nya. Nya gitu Ami sama mobil. Nya pertama teh samobil jeung anjeunna cek anjeunna. Sigana mah itu mah meureunna cinta pada pandangan pertama meureun ka Amih teh. Ari urang mah meureunna ka 100 kali teuing sabaraha kali. Ari manehna meureun ingat we terus. Oh iya. Tapi Ami kan meureun Ami baheula jeung ayeuna meureunanya ayeuna teh panggih deui kitu Ami teh nya. Nya kitu. Tah ayeuna mun ayeuna panggih deui teh berarti pas ningali ayeuna mah wow meureun Nya. beda pisan meureun. Nya beda. Apa yang Ami teh SMP Ami teh buuk tukung hideung. Tapi dah manisnya. Manis. Loba. Pokoknya ngepensna loba pisan. Tah. Anjing nih. Tah udahnya tah geus kitu teh nya. Sa mobil mah inget we meureunna. Eta nya Ujang jadi si kelas teh kan kitu geunya jang ngarendeng. G jeung H pan kami H itu G nya. Oh. Pan di halangan ku baheula Naon Ami naon? H Itu G nya. gendut. Jangan inisial. Oh inisialnya gendut. Nya. Tah G. Udah mah sok kaceplosan. Sok terus. Jangan mapur.
daripada dihalangan. dasar wake nih ayeuna erek nyebut tit gendut gitu nya atawa tit gajah gitu dasar wake nih gede. Tah ujang kabayangnya. Kan itu di halangan nanti ku tripleknya. Noong ami meureun disuntrungkeun ku babaturanana digedebut. Oh enggak iya na coplok itu enggak gubrang. Nya da baheula mah teu apalnya manehna cinta Naksir, naksir gitu. gitu. Ngan justru ku apal teh ku manehna carita cenah urang mah nepikeun ka labuh cenah. Karena triplek cenah nya geus teh kitu nya. Piknik jang ka Jogja nya. Nya. Ari manehna teh meureun geus dicita-cita meureun nya. Aing mah rek mere meureunan oleh-oleh keur urang nya. Meuli kendi enak lain kendi atuh Gucci di Jogja anu gerde teh ya. Disimpen can eta mah dihanapeun jog nya. Ari nepi pan di remnya mobil teh. Bebeus. Digulutuk. Jadi teu kabikeun ka urang teh kendi. Jadi nepikeun ka ayeuna we cek engke terungkap teh ayeuna gitu da manehna ngobrol, tapi teu ngungkapkeun baheula mah. Urang teh cinta gitu. Sebenarnya mah lu rek ngungkapkeun bari merek kendi ku sabab kendina peupeus ngagulutuk jadi terjadi. Dalam kendi salamat sih karena baheula lagi ngungkapkeun. Tah akhirna mah kieu cenah. Ah ieu mah cenah kudu kanu bisa. Oh, kanu bisa. Inditnya manehna teh. Kadukun cenah zaman baheula mah 20.000 mayarna teh. Ujang cenah kudu ngumpulkeun eta ge botol akuan kosong rongsokan sabaraha karung sabaraha poeun. Da mung menta ka kolot. Da sieun ditanya. Jadi ngajual eta, mulungan heula eta botol. Nya eta mah. Sok cenah peser cenah ieu dajang jiga suuk tapi teuras cenah. Nih cenah teuras mah jiga suuk teh. Sok cenah ayeuna urang ibak di Solokan teh nang sungai teh. Di sungai, di Walungan. Walungan. Eta mah. Cenah eta cenah cepeng, cenah batu eta karelep cenah kitu jang. Jadi kudu ngarelep Bari nyekel batu eta. Bari nyekel batu eta ucapkeun cenah saha awewena. Bener ari awewena mah aing yen-yen nya. Yen-yen Suminar Sari binti Apan terkenal bapak mah di itu mah di mana? Di sekolah mah. Nya, di Jaja. Nya. Jaja sudah apanan Yaya ejahan baheula mah nya kuje. Nya ejahan baheula mah Yaya teh jadi JTY nya. penulisanana nama. Pan jadi Jaja Surjana. Nya. Nya tuh atiru nya. Karelep meureunan. Yen binti Jaja, yen kitu we meureunan. Aing geus teh nya. Aing cek rukunna teh. Jig cenah ayeuna ka Ciparai. Moal mungkin ditolak. Eta mah jang meureunan kajina gede. Da baheula mah ngaterakan di gang teh. Urang teh keluar. Naon soal teh. Ajuk we cenah abi bogoh cenah kumaha ditampin teu. Da urang teh sieun udah gede. Tuh ami oge bari ngomong. Ya jadi keceplosan. Berarti geus gede tiba heula. Geus gede tiba heula. Ai pas gitu. Ari ami teh otomatis lah juk mau antu da sieun. Antu cenah teu ditampi eta mah jang nonyok batak. Ai teh lompat da sieun da sieun disiksa. Udah eta mah balik deui cenah. Balik deui teh ka dukun. Abi cenah naha cenah geuning abi teh ditolak cenah. Teu mungkin anak abi cenah ditolak. Pas kamari lah ngobrol. Nya tuh cek aing teh da binti lagi salah. Nah, cenah bet salah. Da Yaya atuh lain Jaja da eta mah jahan baheula. Paingan teh ngeurak. Eta salah binti. Berarti menangna meureun yen mana meureunnya? Nya menang mah meureun nyanyian mana. Nah, hanya ku Gusti Allah teh eta nah ini dipanggihkeun deui kitu ayeuna nya. Kami cinta buta pisan udah nih ai Gusti anu eta mah. Terus anu nya antos eta nya. Tos eta mah Tapi berakhir bahagia meureunnya. Ayeuna teh nya mudah-mudahan berakhir bahagia nya. Amin. Jangan banyak keceplosan. Nah, punten pokona mah jadi aya. Lepat sahur. Caritan tangkap. Selanjutnya SMA. Oh, nya selanjutnya siap. Kan ami teh PKL nya, PKL.
Rapih Tyler terkenal depan Panghegar loh. Nya, Rumah. Panghegar Hotel. Hotel Panghegar Nya, di Jalan Lembong. nya. Secaranya Heeh. anak dunungan kan di Pika Bogoh teh nih asa anjir irung teh berbunga-bunga kembang kempis dong. Cenah ieun aya nu salam naon putra dunungan saha si Pak eta Aera teh. nya. Eta teh anak nu Anak. boga eta, Iya. nu boga tempat amih PKL. PKL dong kabayang. Lain adina, anakna. Lain anakna ih Ada. ya Allah Amin ada. iso ieu, amin iso Cinderella. Da emang maklum banyak urang teh di kampung sok di Pika Bogoh ku urang kota ujangnya eta lah ami teh keur ngagutrut we pan keur nyeunan jasnya. Bisa jeung jas. Ente apaan nguruhkeun teh ente apaan nguruhkeun teh ente apaan nguruhkeun teh Dalam bobogohannya. Ami mah jadi kieu PKL nanti kabayang nanti PKL nanti pas titah nyieun oh nya kieu meureunna nyieun jas nyieun naon ami mah di bawa jalan-jalannya ku eta. nya bisi ujang mah Henteu ku si A eta. nya ku si A eta teh lamun nelpon jam 12 ya. Jadi kan baheula mah teu boga HP, ujang can usum HP jadi nelpon Nya. ke kantor. Nya nya. Cenah bade nyarios ngien-ngien. Nya. Amih teh kadinya we. Halo A cenah. Neng cenah pelajaran naon enak masang keraheun cenah Nya. nya. Apa udah cenah nyuruh aja kita makan siang ujang iraha teuing aing apal makan siang makan sore nya ari urang Sunda mah nya dahar Iya dahar we lapar. lapar dahar ulah makan siang nanti Aa jemput ya ke sana iya mana nanti ke kerjanya Nya. jang eta mah dijemput Ami teh Iya. karena mobilnya anjir apal ujang Ami lamun ngambil mobil juga yang oke jadi kudu irung teh keanginan gitu keanginan teh jadi seger gitu nya Nya. eta Nah suami teh mawa hihid. henteu da Nya kudu teh dihidan daripada ke ASEAN sok. Kalau kayang olab. cari karena teh ujang di bawah Nah. mata Zaman terkelan zaman itu lucu oke merenang atau misalkan Ami mau PPO manyam ai mobil alus ber-AC ai bauna pas begitu dibukakeun panto bau PPO tadi kadiekeun di olesan PPO ujang baheula mah tahun sabarapa berarti salapan SMA mah anu salah. 2000 salapan nah abi jeung si salapan Ate. 2000 nya salapan Eta mah ujang mobil teh baheula mah penternya asa ieu teh dikaresekan keneh si korsina teh jokna nya anyar ada itu cenah kita makan ka mana cenah itu cenah ke taman budaya aing teh ka taman budaya caritana teh nuturkeun nya apan menunya muka menu pasti bahasa Inggris unggul nya heueuh apan bodoh dapetin genep nya bahasa Inggris teh punten genep pokona ami teh. Pas muka menu jah bahasa Inggris unggul lieur cenah neng mau apa tuh cenah pesennya samain we cetek kayak apa kumaha mun si Aa pesen podolnya podol atau menang mah kan Ami mah ambil gini teh dahar teh kan Ami mah kudu mun aya namanya tit Bu Imas gitu kudu Sundanya Bu gitu Imas Ampera Ampera gitu nya kan Ami mah iya tadi bawa ke kafe iya, gitu ke nya kafe ai pas datang anjir nu tadi cak ini teh nu bahasa Inggris teh dijual sosis jeung kentang ngomong atunya sosis kentang gitu nya bener urang oge moal urutan AA nya milih we mah nya nya era pas kopi ujang nya ieu teh ujang demi Allah ami mah teu apa pan sok kuda si gulana teh sok sok misalnya make kertas make kertasnya teu nilik-nilik aing mah sugan teh tisu nya para di ngelap eta teh terus kopi tadi dibuka si kopi teh juk dikocek we ami teh leguk teh jang leguk teh jang leguk teh jang leguk teh jang masih ganggu pai 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 molelel aing cek si Aa teh kenapa neng nggak pakai gula dulu enggak cak engkara suka pahit atuh enggak cak engkara suka pahit atuh cak engkara suka pahit atuh padahal banyak enggak suka pahit cek anu eta jang maksakeun teu dibeakeun da geus nyebut sukanya dibeakeun molelel beakeun molelel beakeun molelel teh pisan pas tah eta teh tah terakhir putus naon teh pira naon
diantarkeun balik lah ka dieu meureun nyampe jam 7 lah, jam 7 peuting. Ujang hayang nyium lucu teh. Bari meureun baheula mah nyium ge paling ge nyium pipi Ami. Cik si Ate cik. Neng cenah. Enggak cium dulu cenah aa eta ayeuna belecirna. Dinya teh pasea ujang sini udah dambung dicium. Mun ka ayo namanya meureun Oma enggak, mulia we meureun ka urang teh. Udah masieun atuh. Nepikeun ka diberi eta balik. Terus Ami nepikeun ka imah lulumpatan. Pas nelpon, baheula mah telepon imahnya. Nya. Temet, nya telepon. Pas lompat jam 11 peuting. Akeh lah ti heula. Nya. Anu ngangkat telepon. Nya. Naon atuh cenah aa? Peuting-peuting nelpon sajam. Dicarekan ku akeh. Jawab cenah waktuna sarare. Sok Ujang. Jadi geus we kaciri keluarga Kabayan dan da si Ate nepikeun Kang Kapok. Cenah aku teh dimarahin sama bapak. Cek aing teh kumaha nya jeung nelpon jam 11. Nyaho cek teh sama satpam. Baheula mah ya Allah akeh teh galak pisan atuh. Mesti kasih neng nya ayeuna. Can boga ka Bogor. SMA. Keur masih neng mah siga polon. Tah. Eta mah SMA. SMA. Terus Ari malit bercerita tentang jeung bapak si Neng. Atuh anu eta mah nya kitu we nepikeun kakawina boga anak si Neng geus we kitu borojo. Ami mah sok teu nanti teu ningali perjuanganana baheula. Da emang abi sok api ami teh lamun balik naon? Balik nyanyi api apel teh lain mencet. Ami masuk. Ami mah geus durhaka we ti memeh kawin durhaka. Kalakan ditamin cetan justru abi mah jadi dan Ami cara rangkeul geus nyanyi. Justru jadi embung bercerita teh si abi mah bisi dosa. Jadi kan baulanya abi nya pokona mah da eta mah geus jadi. Tukang show malam. Jadi lamun karya teh lamun apel Sabtu misalkan teh Sabtu di malam Minggu kan Sabtuna geus nyanyi. Nya. Apelna diasongkeun suku. Mencetan. Ieu cangkeul dipencetan nepikeun ka balikna teu nyaho urang sadaya. Nu kitu lain ngaranna apel. Lamun apel Minggu, mamah jeung akeh yang marilu. Ulin. Pokona mah jeung Api mah romantisnya. Eueuh romantis. Usum kompanye Nya. mobil si Api nepikeun ka menot, bagasi pararinu kabeh bagasi teh. Milu Pajero kabeh. gini. Pajajal di jero. Jeung Api mah mata pokona nya berakhir kieu we. Bahagia we nya. Nya, daya si Neng nya. Si Neng gitu. Aya eta kitu peninggalanna. Sok Ami. Ujang teu carita. Masa Ujang kumaha bobogohanna. Ieu mah jadi khusus wawancara heula Ami. Nya Ami we ayeuna pokona mah dina season ieu mah nya pokona mah tentang Ami. Jadinya eta sekelumit tentang Ami nya sabenerna mah loba keneh. Ieu loba keneh. Terus basa keur kuriak, mamah baheula kuriak kan ieu dilotengkeun. Nya. Pan mamah tuh sok balanja ka pasarnya. Boga langganan tukang buah. Pernah teu carita? Kira nu mana teh? Tukang buah. Hidung teh jelas. Hidung teh jelas. Kalau pode ini beta mah sok bercerita ada asa pode eta mah. Pas pertama dibayar bubuahan teh. Pertama Ya. mah dibayar heula. Tapi mamah nu ka dituna. Iya jeung Ami. Oh, jeung Ami. Sok miring ka pasar teh balanja jeung mamah. Da mamah mah sok linglung da orang mama ini. Walanda ieu ka pasarnya da sok linglung. Ku Ami sok dianteur. Ari eta mah berarti Ami sekolah keneh. Sakola. Oh. Sakola keneh samemeh ka Api. SMA berarti. SMA keneh. Eta mah jang jadi langganan. Pas kaje-kaje embung dibayar pokona mah. Percaya teu Ujang. Dikirim aing sakol buntu. Bang, Demi Allah. lamun ku ayeuna mah aya pasar Salasa, Ami dagang pas. Aing geus dasar. Cek mama teh naon ieu samangka sakarung. Melon sakarung eta bangsa rambut nu kitu teh. Nya, buah-buahan we por. Kirim pokona Ujang. Naon sih? Mama cenah peryogi eta da abi mah kenang-kenangan. Keramik nu bodas nu itu di Ujang buah. Sabar mana ari Ami? Nu loteng. Nu loteng nu mana? Ibu. Oh nya. Di Ami mah dikirim keramik sabaraha dus. Narukan. Gunanya
lagi kata Ujang ku Ujang lamun nyanyi nya nu nyawer acan karawenas mah dina dompetnya Ujang apal sorangan sok komo bapak polisi nepikeun ka kieukeun temongkeun ayeuna mah ya Allah hapunten abi ya Allah kapungkur abi tukang read. Aduh, Gusti Nu Agung. Canggel pipi, canggel pipi, canggel pipi, canggel pipi ya guys. Ya Allah, nya eta lah bercerita namun nya anu inget teh engke lamun aya nu inget deui engke bercerita deui nya season 2 we nya pokona mah. Jadi ayeuna season hijina Ami bercerita tentang masa lalu Ami, bogohanana Ami kumaha nya dan bodor-bodornya pokona aplikasi rieun. Jadi hirup si Ami mah teu lepas tina bodor si Iteung we kumaha nya si Iteung we atuh kumaha tanya kopi hideung ge kot ka diregot da teu nyawa kajulapan nya urang teh diregot we pajarkeun teh suka. Ya Allah Gusti nya cekap sakitu tanya cerita Ami engke upami aya carita nu sanesna di damelkeun di videona mudah-mudahan sadayana kahiburnya nya namanya da urang mangan ngahibur nih merenya ngahibur ukur sobat ngabegurnya bilih aya anu kumaha-kumaha atawa eta mah nya nada dihapunten eta mah kalepatan kita sebagai manusianya. Nah, jadi ambil yang baiknya aja. Terusan ini adalah hiburan gitu jantennya. Hiburan nya kitu we pokona namanya hiburan. Meh seserian we da abi oge walaupun sebenarnya mah cerita ieu teh sudah pernah mendengarkan tapi teu kuat goyang seuri keneh gitu ya. Ku kalakuan si Ami gitu. Ya kalakuanna jeung kali beungeut Ami. Ya gitunya. Hatur nuhun ka sadayana. Tonton terus video salajengna, video-video salajengna nya bakal aya video-video selanjutnya pokoknya namanya. Hatur nuhun pisan. Nya tong hilap di subscribe, like dan komen. Assalamualaikum.